Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimin wal ulama, para asatidz wa asatidah, guru-guru urang sadayana anu kaabdi dipihormat ka Allah dimuliakeun. Wabil khusus Bapak Ketua MUI Desa Sindang Sari sareng rengrengana anu alhamdulillah dina deungeut ieu marantena tiasa hadir di tengah-tengah kasibukanana. Mugia ku kasumpinganana para guru urang sadayana janten wasilah tambih-tambih kabarokahan munggu Allah dina ieu acara, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka para aparatur pemerintahan ti kawit Ibu Lurah Desa Sindang Sari, Masya Allah anjeunna tiasa ngiring riung mungpulung sareng urang sadayana anu semakin bertambah hari, kecantikan mantena semakin bertambah. Ngartos Bu Oke, para rengrengan jajaran pemerintahan Desa Sindang Sari, tehilap Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ketua DKM Baitus Saadah anu sami ku abdi dipihormat ku Allah dimuliakeun. Oge teka kantun Ketua Panitia PHBI sareng rengrengana anu didominasi ku remaja Hirma anu parantos mempersiapkeun sagala rupina kanggo berjalana ieu acara supados ieu acara tiasa terlaksana sesuai sareng anu diharepkeun. Oge anu kaabdi dipihormat para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi miwah murang kalih sadayana anu parantos hadir tawis kabingah dina mieling kana kaping hiji Muharram. Mugia urang sadayana masing diistiqomahkeun dina taat ibadah ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Para hadirin rahimakumullah, nitih wanci nu mustari nincak mangsa anu sampurna, urang sadayana tiasa riung mengpulung paamprok conghok patepung lawung patepang wajah musafahah muwajahah dina ieu haflah mubarokah monggo Allah dina raraga thalabul ilmi sekaligus silaturahmi sareng papada wargi anu dibungkus ku acara mieling hiji Muharram 1445 Hijriah seja ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang. Hakikat Allah anu ngagerakeun dua dampal sampean urang sehingga tiasa sami-sami hadir dina ieu acara. Pamugi riung mungpulungna urang sadayana masing aya dina ridho, rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, abdi Firman Nugraha selaku pengatur waktu panata acara dina ieu waktos sejang ngahaturkeun nuhun ka para hadirin sadayana, wabil khusus ka para tamu undangan anu parantos ngaluangkeun waktosna di tengah-tengah kasibukanana. Supados teu nyangkolong ting kana waktos, hayu urang sami-sami kawitan we ieu acara ku awasan surat Al-Fatihah. Anu mugia janten wasilah ieu acara tiasa berjalan lancar kalayan aya dina rahmat sareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Oge mugi-mugi masing dihasilkeun ilmu anu manfaat dunia sareng akhirat, amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah nas'aluka lijabah bisirril Fatihah. Salajengna urang sami-sami dangukeun tur regepkeun awasan ayat suci Al-Qur'an anu baris diawaskeun ku karsana Bapak Ustad Tatang kamantena waktos nareng kehormatan disanggakeun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ngahaturkeun nuhun ka pangresa Bapak Ustad Tatang anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mugia urang sadayana anu ngadangukeun awasan Al-Qur'an masing ngingkeun rahmat tur magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Salajengna mangga dihaturanan ka Ibu Kepala Desa Sindang Sari, Bapak Ketua MUI, oge Bapak Ketua DKM Baitus Saadah kanggo ngadugikeun sapatah dua patah katana dina ieu wengi anu baris dikawitan ku Ibu Kepala Desa Sindang Sari. Ku kituna waktos nareng kehormatan disanggakeun. Ngahaturkeun nuhun ka Ibu Kepala Desa Sindang Sari anu parantos masihan sepatah dua patah katana. Salajengna sambutan ti Bapak Ketua MUI anu dina ieu wengi diwakilkeun ku pangresa Bapak Ustad Umar. Waktos nareng kehormatan disanggakeun. Ngahaturkeun nuhun ka pangresa Bapak Ustad Umar anu parantos masihan sambutanana. Sambutan terakhir ti Bapak Ketua DKM Baitus Saadah waktos nareng kehormatan disanggakeun.
Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Ketua DKM Baitu Saadah anu parantos masihan sambutanana dina ieu wengi anu janten panutup dina acara sambutan. Hadirin rahimakumullah, nincak kana acara anu salajengna urang sami-sami taqarruban wa tawajjuhan wa ta'abbudan ilallah ku ngalangkungan aoskeun tawasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu baris dipimpin ku guru urang sadayana Al Mukarram Bapak Ustad Didin anu dilajengkeun ku aosan shalawat sareng maulid al-barjanji tawis ta'ziman wa takriman urang sadayana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu baris diaoskeun ku komunitas Ipsol Ikatan Pemuda Pecinta Shalawat kalayan diiringi ku tim hadroh Pondok Pesantren Al-Yumni. Kukituna kanggo pimpin tawasul pangarsa Bapak Ustad Didin waktos dan kehormatan disanggakeun. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Ustad Didin anu parantos mandu dina ibadah tawasul oge ka para pemuda komunitas Ipsol anu parantos ngalantunkeun shalawat ka Nabi Muhammad. Mugia janten wasilah urang sadayana ngengingkeun syafaatul uzma ti mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, nincakana acara anu inti nyaeta tausiah Islamiyah bil haq perkawis meeling kana kaping hiji sasih Muharram 1445 Hijriah anu baris didugikeun ku kersana Al Mukarram Al Ustad Dodi ti Sukabumi. Waktos dan kehormatan disanggakeun ka mantena. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Ustad Dodi anu parantos maparin kangge urang sadayana ilmu pengetahuan sareng pituahna teu aya sanes supados urang sadayana tambih-tambih ilmuna kalayan tiasa ngamalkeunana kanggo bekal urang di dunia tur janten bekal jaga di yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, acara anu terakhir nyaeta doa bersama anu baris dipimpin ku pangarsa Abah Sobarna ti Kampung Pasir Manggah. Waktu dan kehormatan disanggakeun. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Abah anu parantos mimpin doa kangge urang sadayana. Pamugi sadaya doa urang sadayana masing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teu karaos acara demi acara parantos dilaksanakeun kalayan lancar tur khidmat ku kituna abdi selaku pengatur waktu panata acara dina ieu waktos bade amit mungkur namung sateu acana mangga dihaturanan ka para bapa, para pemudana kanggo menikmati hidangan anu parantos disayogikeun dipalih kaler masjid. Kanggo ibu-ibuna oge para pemudina dipalih kulon masjid. Hatur nuhun tina sadaya perhatosan, hapunten tina sadaya kalepatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.